Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna Kota Tasik keheula sigana karena rundutan nu ngajawab salamna sorakna kurang patitari. Daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabe. Melak jati sisi leweng diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Araya nini aya. Aki-aki parawan second naon ari second teh aja barang kurut. Setiap barang kurut pasti disebut nate rongsokan. Naon we eta mah rek emer kurut, rek seeng kurut, katel kurut, baskom kurut pasti disebutna rongsokan, termasuk awewe kurut oge rana. Nyawe kurut rongsok. Aya di dia rana aya. Duda aya. Nunyang hunyar. Nging dirobah. Nusila. Nuker barang dahar wae. Mohon sok bebas jeung abdi mabunya. Teh teh mah komo kari keresekna we wungkul. Si meni balatak cangkangna. Jigana tim mimiti gek tepikeun ka ayeuna teh masih kene barang dahar. Da ngaji mah teu hese keur urang Sukaratu mah nu penting daek hadir kana pangaosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salamna ridho, sadar, ikhlas, teu kapaksa. Muga-muga nu ngawaler salam nu ridho tur ikhlas dikersakeun ku Allah ibu-ibu laloba duit. Nu garadu hutang mudah-mudahan sing enggal lalunas hutangna. Ieu nu beh katuhu meuni tarik amina jigana ieu teh nu gede tanagana. Yuk ayo sok suudon ka tatangga. Haji Sulam di imah Ceiroh nu ngajawab salam sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Nu keur nyerepeng HP mudah-mudahan sing aya kuotaan. Nu beh dieu kaciri ieu mah keur bararingung keur garalo. Jigana keur loba pikiran. Mungkin yang ada di dalam pikiran ibu bukan memikirkan Mang Aang ataupun Mang Asep ataupun Mang Haji, tapi nu aya dina pikiran ibu adalah Aang Suran. Wah, bener tak? Sabab kategori manusia itu ada dua. Kalau anak muda pasti kerja tuh cinta, ari urang dia nu karari mah biasana beda kijeupna ieu mah kerja tuh tempo. Makana solusi loba kabingung loba kapusing mending keneh kieu ya ece urang daek init ngaji kompak obat galau ngaji obat bingung sok atuh tepakan meuni eueuh kahayang kumaha ieu teh grup hadoh teh kara alolohok kieu obat galau ngaji obat bingung para rusing nyeri hate sanajan riweuh salaki leungit teangan iya
kieu urang Indrajaya mah edan. Salaki leungit kala maca Quran di tengah lapang sorangan. Grup ieu Hansip Linmas. Lain ditingali-tingali Linmas teh aki-aki wungkul. Aki-aki ieu parompetnya arompongnya lalepet. Deng. Masya Allah. Pun perjuangan pekerjaan yang tanpa pamrih da gajina ge saeutik atuh. Kiai Hansip beda, ari ulama mah ala ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Ari Hansip al Hansipu warasatul abriya. Hansip mah pewaris para abri, abri nage abri terkutuk. Sabab baju nage tiba heula polos we teu roreng-roreng. Senjatana lain pistol pepentung. Hidup Linmas. Masya Allah abdi ge turun tina mobil. Biasa nama di kawal teh ku polisi sama ku aki-aki. Luar biasa. Indrajaya, tepuk tangan untuk semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kayak gua ya teh kursi teh kieu malu ter gitu. Jadi beki kaciri geuning jalmi teh nya. Lu sugan teh di dia wungkul geuning jurig oge loba. Ya mang ari jalmi mah tingali dinu caraang jurig mah dinu. Tuh jadi itu nu dinu poe keur ngaji ngaranna nyumput. Manya jurig udud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Sadayana bacakan kalimat yang terakhir, kalimat hamdalakna alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, tasakur hari kemerdekaan HUT RI. Di belakang abdi aya sepanduk nama biasa-biasa saja, tegede teletik sedang saja. Ngan iya abdi asa kakara, iya abdi irha kawin jeung lalaki dua iya. Palih dia aya foto abdi, palih dia aya foto dua lalaki. Buhun ternyata geuning tah eceu teh Bapak Yudi Setiana, Kepala Desa Indrajaya, sareng Kang Haji Edi Junaidi, Ketua Majelis Ulama Desa Indrajaya. Padahal abdi mah tidak usah dipajang, teu kudu dipasangkeun. Naon sababna? Karena saya bukan orang sini. Ari Bapak MUI mah sareng Bapak ayeuna Kepala Desa, orang dia asli geus moal ka mana deui. Jadi di mana aya acara gampang tinggal pasangkeun deui spandukna. Coba ieu aya abdian ece. Bungah teu bungah abdi mah ceu keur mah fotona kieu.
Jaban yang celing sorangan eueuh nu maturan. Sok sieun bubar pangajian, ieu mubadir sepanduk, jaba meunang nyieun, jaba meunang aya biayaan, sok sieun ku ece beres acara dipentak ka bapak kepala desa jang pipining WC. Tak eta abdi mah nu matak jadi masalah teh. Bu, tapi semua punya tujuan, semua punya keinginan. Karena apa? Mencintai negara Republik Indonesia. Sing kompak negara Republik Indonesia. Semua yang hadir di sini kita sudah merdeka. Aya di Sukaratu, di Kabupaten Tasik Malaya, Provinsi Jawa. Agama is nitip ibu sing bisa ngajaga 17 rakaat. Ai mah jijik kena Agustus. Kapan geus tadi upacara ge? Bukan kan beda ieu mah weureu upacara meureun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut ya teh lanjut. Alhamdulillah sadaya nu hadir dina ieu tempat pangaosan. Diawali tadi aosan Al-Qur'an sareng sholawatan. Mudah-mudahan sing janten hiji kaberkahan keur hari kemerdekaan. Ku aosan Al-Qur'an janten pedoman keur urang sebagai insan nu hirup di alam pawenangan. Ku maosan sholawatan tita tadi ku dipimpin ku grup hadroh. Teuing ti mana ieu teh grup hadrohna. Anu parantos mimpin sholawatan mudah-mudahan sing janten kautamian kaberkahan di dunia urang pinang hijeng kabagjaan kumaos sholawatan mudah-mudahan di akhirat ku nabi disafaatan. Kurang kompak amina. Tadi lain ayeuna. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sami-sami urang bacakeun kalimat syukurna ku kalimat alhamdulillah. Sing kompak alhamdulillah. Salawat salam kajungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya alam dunia karena aya Kangjeng Nabi tercinta. Allah menciptakan dunia ini karena Allah menciptakan Kangjeng Nabi. Mual merdeka, mual aya Indonesia, mun Allah teu nyiptakeun dunia na. Ngan Allah nyiptakeun dunia karena Allah menciptakan baginda junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terkecuali nu katendaan nungan ukur calik di tengah jalan bari teu kasaungan komo di ditu nu nyumput dinu poek ece tapi da sarua keur ngaraji. Mudah-mudahan sing jadi saksi langit jeung bumi hadir dina ieu wengi, hadir di tengah-tengah urang sadayana, urang desa Indrajaya. Roh Nabi diizinkan ku Allah dihadirkan di tengah-tengah kita semua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bacakan kalimat sholawat bareng sarerea. Allahumma sholli ala sayyidina. Kurang kompak wa ala ali sayyidina Muhammad. Diawali kuatkan akidah, kuatkan kalimat tauhid, tanamkan ayeuna ibu semuanya tanpa ada perbedaan. Meskipun tampilan boleh beda, tiung ibu teu akur tong matak jadi teu akur jeung dulur. Kajen ayeuna bapak raksukan teu sarua. Nu penting dina hate akidah sing sama. La ilaha La ilaha Muntaku Umar Hasanuddin Cut Nyadin Pangeran di Penogoro sampai Haji Jenal Mustafa maju ke medan juang membela Indonesia hoyong merdeka. Ayeuna tos teu araya, ayeuna tos meninggal dunia, matinya mati syuhada. Ibu hoyong maut syahid, ayeuna keur ngaji bisiku Allah dicabut nyawana, tapi urang keur ngalepaskeun kalimat la ilaha illallah. Maut ibu jeung bapak bakal husnul khotimah. Tekenging waka amin da sakaratna ge acan. Insya. Yuk samakan, silakan tampilan mah teu sarua. Urang samikeun heula akidah babarengan sarerea. La ilaha ilaha la ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hup, ibu-ibu wungkul nu palih dieu sok sadayana nu aya beh dieu. La ilaha
luar biasa. Sok lin mas aki-aki na nyora. Tong kala disuntrungkeun nyerian eta tak-takna. Rasu nu palih dia lah tidak kalah semangat. La ilaha illallah nu katuhu nu kenca atos nyora rarepeh ibu mangga nu dipayun. Muhammadu Rasul. Yang terdengar suaranya hanya kaum Hawa. Ibu-ibu repeh, mangga bapak-bapak wungkul. Sok tak itu. Muhammad. Begitulah kalau suara laki-laki. Suara jin. Percis nu jika nurek diantarkan ke kuburan gini cak. Makana punten akang hapunten bapak kepala desa. Justru ke bapak kades kudu merasa bangga sabab di malam ini peringatan tasakur HUT RI diisi ku pengajian nu hadir lolobana lain lalaki tapi istri karena semarak acara lain ku lalaki tapi ku awe. Hidup awewe. Sing tarik hidup. Makanya mohon maaf untuk para pemuda ataupun para duda. Wahai kaum laki-laki, janganlah engkau pernah menyakiti hati istri. Sok para korban kalepro kadinya. Sok keprok mengpaya para tersangka. Negara Indonesia ayeuna ngayakeun acara peringatan HUT RI ternyata di Indonesia luar biasa aya peringatan nu sangkut paut jeung kaum istri lain kaum lalaki. Pan aya di negara urang peringatan Hari Kartini eueuh kabejakeun peringatan Hari Kartono. Di negara urang peringatan aya deui Dharma Wanita can aya kabejakeun Dharma Pria. Aya deui hadis Nabi al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tidak diceritakan di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an surga di atas kepala bapak. Hidup ece. Maka lamun negara urang geus merdeka mohon Kang nu boga pamajikan teh merdekakeun. Oh, ayeuna teh geus 80 tahun atuh umur negara Indonesia merdeka. Ari pamajikan teu merdeka hayo we digawekeun. Anjay. Beuki tarik emprakna. Biasa dibela saya eta. Bu. Da kali-kali mah da urang ge atuh da boga perasaan perempuan teh hayang digawe, hayang tapi mung capek. Ya masa galak dipigawe di ieu mah teh ku awewe na ari akang teu mikir. Yo Nabi Muhammad mah tarawantun miwarang bojo karena Kangjeng Nabi sudah surti dan tahu bahwa kewajiban hak tanggung jawab dalam rumah tangga apapun pekerjaan bukan harus wanita yang mengerjakan tapi laki-laki. Yes. Well. Bu, ieu mah nu nyangu awewe nu masak kompak nu gegero nu ngepel nu ngistrika nu ngasuh budak nu nyusuan budak budak ceriknya di aisna ku samping maknya inung dibalitkeun kana punuk. Akang ayeuna mah geus 80 tahun ti mimiti anjing mah akang bojo teh merdekakeun sok da kawajibanna salaki nu ngerjakeun geus ece anjing mah tong nyangu. Da eta teh kuduna ge salaki nu migawe. Entong masak, tong ngepel, da eta teh salaki kudu nu migawe. Ece mah caralik tong ngararejo cicing. Oh, ce
Tapi ingat, dalam rumah tangga ece ulah hayang senang sendiri. Kewajiban istri terhadap suami satu, taat. Taat ceoda taat. Cek salaki nyangu cek salaki masak ya ece tong boro-boro kitu. Ayeuna ece teu diizinan ku salaki puasa sunat wae teu meunang eueuh izin ti salaki mah. Cacak puasa sunat komo pesen paket ece punya anyuk online COD da sok aya nu kitu teh aya jalmina ge tuh dilipen ke ciri. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk semuanya bacakan kalimah la ilaha illallah. Terbangan tepakanana ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la. Semuanya la ilaha Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil mus. Nah kita tepakan nak ngerken mama toya wasi'al kami maulaya sholli. Semangat tuh sholawat Allah bakal dipasihan rahmat. Khalqi kullihim maulaya sholli abada ala habibika khairil ya Rabbi bil balil maqasidana ya wasi'al karam iya sadaya. Ulah ditepakan aminan ku sadaya siap. Iya sadaya jamaah ulah waka da lain doa eta mah. Doa na mugi diijabah, mugi ditambih barokah, ibadahna istiqomah, putra na mugi solehkeun, rumah tangga na harmoniskeun, rizkina mugi jembarkeun, milikna mugi agengkeun ya Rabbi bil mus sidana waghfir karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Manglin mas tanu eta tah nupang sepuhna tanu eta mohon punten dina mobil pangkadiekeun aya supir pangenakeun dompet dina mobil aya tisuan ngamang lumpat era ku batu alit batu ali meni gede. lanjut no dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci wabil khusus para alim ulama para ajengan para kiai terlebih terutami Bapak Madis Ulama Desa Indrajaya. No dipihormat aparatur pemerintah dari atasan hingga bawahan, Bapak Kepala Desa Indrajaya beserta jajaran aparat desa, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, sadayana nu hadir dina ieu tempat tikawit nu panghandapna RT jeung RW na. Malam ini luar biasa ulama umaro bersatu. Mudah-mudahan Indrajaya sing semakin maju, semakin tambah barokah.
Mang. Cali geula mang na di dieu. Oh, sok cali geula mang sakedap. Sakedap. Terima kasih untuk Mang Linmas. Parantos masihkeun dompet Mang sahana mina? Dede. Dede. Oh, mudah-mudahan teu kaciri. Mana? Oh. Iya mah da geus kolot ge dede we. Geus wisan ge dede. Dede naon panjangna? Dede SK. Dede SK. Ari SK teh naon? Songkop. Lain SK teh huruf mang. Asli ari SK teh huruf, hiji huruf S, dua huruf K, jadi SK teh huruf singkatan tina naon eta SK. Duka teu terang. Yey. Pancek emang dede SK tapi duka teu terang. Oh, SK mang teu sabaraha tahun jadi hansip? Ayam 10 tahun. Aya meureun 10 tahun dedeuh teuing jadi hansip teu bisa ngurus kumis-kumis acan. Mang eta kuku panjang kumis teu pugu. Eta panjang tah. Punten mang, da beda mang kahareup we. Jadi katingali tah dalam kehidupan itu mang punten aya pasunatan termasuk di Mang Dede. Hiji Mang teh poe Kemis atau poe Senin tah sunat ngeuretan kuku tong diantep panjang kitu. Keur mah panjang jabah hidung. Sunat eta teh kuku teh dirapihkeun diberesan dipotongan. Dua Mang sunat ngarapihkeun kumis ulah rogok teu pararuguh. Tu sunat eta teh. Nuhun, tilu Mang sunat din awak teh ece mersihan bulu naon teh nu kieu teh. Bulu ketek, Mang aya buluan eta ketek. Aya. Sunat eta teh Mang. Opat sunat mersihan bulu sayang odeng. Mun dipameget dikerok, mun di awewe dibenyeng di dudutan. Sok enjing ku ibu cobian pew Lima sunat dihitanan cicing tong mawa gasolin kitu eka duruk. Eka duruk jangot. Aduh, luar biasa. Masyaallah Mang. Ari Mang teh punten gaduh bojon teu? Gaduh. Tos 10 tahun jadi Linmas titip ti abdi Mang sing tiasa ngajaga Sila. Panca Indra, Mang. Cek Pancasila. Panca Indra. Pat Mang teh boga suku, Mang teh boga leungeun, awak anggota badan Mang teh ieu teh Panca Indra jaga raksa, kamanakeun awak, kamanakeun suku, lengkakeun kanu alus, kepatkeun leungeun kanu alus, pake ibadah ka Gusti Allah. Allah matak sing bisa ngajaga 17 Agustus wae. 17 rakaat. Suku teh lengkahkeun tah ieu teh Panca Indra teh ka masjid. Komo jadi Linmas jadi hansip mah entong aya we nyenyekel piriwit. Encag incig ka ditu ka dieu tah nu kudu mah sampean Mang Dede teh dianggo ngalengkahkeun HUT RI ayeuna Mang syukuran ka Gusti urang geus merdeka pejuang Republik Indonesia anu capekna Mang mah geus karik cicingna geus karik ngeunahna syukuran ka Gusti Allah loba ibadah 17 Rakaat. ah kitu sing eling ayeuna mah lohor sabaraha rakaat Opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh 2 abdi bade naros ka Mang Dede sok aya Mang Dede hoream kana salat aya heueuh sok kudu jujur jeung abdi mah panghoreamna Mang salat naon salat duha salat panghoreamna pang malesna salat naon dina fardu lohor asar maghrib isya subuh lohor panghoreamna teh nya kadua salat asar katilu salat lohor kaopat salat kalima salat bagus sok geura cek Mang ayeuna pan sok aya geuning di masjid eling umat muslim kayak heula ieu rek ngajak salat naon Mang
Tadi cek Mang Dede panghoreana salat lohor. Sok ayeuna mah ku Mang Dede celengkeung, haluangkeun ngajak salat lohor sok. Eling Eling umat muslim. sok geura ieu hansip nu teu eling rek nyanyi tepakan. Sok tepakan eling Eling umat muslimin muslimat, ayo orang berjamaah salat lohor estu kewajiban keur urang di dunya kanggo pibakeleun urang di akhir. heup tah pinter geuning Mang Dede nu kitu teh hariri ngajak eling ngajak teu eling nu bieu teh Eling ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak salat lohor. Yuh Mang Dede kasubuh ge lila kene ngawayah kieu ngajak salat lohor untung jemaah teu miluan tak ieu di antawis di Indrajaya hansip nu edan teh nu ieu nu ieu cicing tong hayang dibantuan cicing batur moal daekeun edan moal aduh cicing datara ungal tahun ieu kikian teh mang mah anugrah dipanggil kuno geulis atuh sok ngan abdi penting ayeuna musibah di deketan kuno kieu. Allah mudah-mudahan Mang Dede ditampi iman Islamna. Pada maot Mang Dede. moal Wow. Cek saha Mang Dede? Da umur mah teu apal. Nu Allah, ari Mang Dede umur sabaraha tahun? genep 10. Komo 60 mah sapoe deui. Aslina Mang Dede taroskeun ka Kang Haji Junaedi. Ari umur di alam dunia teh baina sitin wasabain antara 60 tahun jeung 70 tahun. Teu lila. Ieu Mang Dede geus 60 sadinten deui euceu. Mangga geura nyusul para pejuang. Mudah-mudahan Mang Dede ka surga jeung piriwit-piriwitna. Oh, kada Mang Dede panca indra jaga urang makarik ngeunahna di alam dunia eueuh deui keur urang tugas iwati kudu iba syukuran ka Gusti bacakeun kalimat alhamdulillah salaki mere duit ka ibu sapoe 1000 alhamdulillah kompak salaki mere duit napakah 5 bulan 60 600.000 alhamdulillah sataun salaki Mang Dede urang dia bisi aya ieu mah pamajikanna salakina teh usaha teu balik-balik 2 tahun eta mah bacakeun inna lillahi toina kal kausar pan salakina ge keur usaha lain pae ari euceu nah jol-jol inna lillahi ada cek abdi ge da hansipna edan jamaahna ge kabawakeun. Masya Allahu Akbar. Oh Mang Dede mah geus ngareunah ayeuna mah hirup di alam dunia teh geus merdeka tinggal cukuranana ibadahna ulangan ukur lungkah lengkah ka ditu ka dieu lengkahkeun panca indra teh salat berjamaah di masjid gitu mumpung Mang Dede hirup mumpung Mang Dede cager sing dae ka mana ke masjid gitu tong boro-boro Mang Dede keur cager gering Mang Dede wayahna paksakeun ini ka masjid ka dokter Mang Dede. Aye. Aduh. Cek abdi ge ieu mah kudu diinfus. Geus moal bener ieu mah kudu diruqyah eceuk. Pakuwu. Ieu kumalin Mas Didi aya nu kieu. Ka masjid baca indra dah. Yuk Mang Dede mapai jalan satapak anjay ngajugjug kahiji lemu masjid udah keur nyaritakeun ibadah jika lembur deui teu karasa capena sabab aya pamaksudan Mang Dede rek naon maksud ka masjid teh cik
Ada sholat. Salat. Ternyata geuning Mang Dede karena salat teh geuning loba pisan ujian, karena ibadah mah loba pisan coba, loba pisan rintah. Itulah Mang Dede namanya kehidupan. Matak Mang Dede sing kuat Iman. iman sabab lalaki sok loba papangi jeung Randa. ranjau kehidupan. Ranak deui cenah. Iman jijik karanak deui. Cicing. Mang Dede pun tanda ieu Mang Dede mah nu apal. Mang Dede mah sebagai linmas ngurus warga di dieu aya rana. Duka tuh. Atuh piraku teu apal warga urang Indrajaya. Sugan di lembur Indrajaya aya rana. Aya. Aya. Keun bae Mang Dede. Rana-rana oge nu penting so atuh jawab rana-rana oge nu penting Rengeunah. ngeureuh ibadah. Cerita iya berarti geus ngasaan rana ieu apa ngeunah ieu. Yo tewak. Tersangka ieu geus jujur ayeuna. Apalon rana ngeunah. Di cicik heula. Di mana Mang Dede aya rana ngeunah? Mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi rana ge bau. Tong boro-boro Mang Dede tuh pakuwu oge Mang Dede dijieuna mah tinu Bau. Tinu barokah. Iya lin masih iya. Geus ngahina kaku nyebut bau ya. Geus pecat pakuwu pecat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mang Dede geus karunya watir ka Mang Dede. Keh heula cicing. Ieu teh judulna teh pangajian teh naon Mang Dede? Lan. Judul pengajian teh naon ieu teh? Judulna mah 17 Agustus. Tetiasa Bu. Teu tiasa. Geus ratulah sing aredingah Mang Dede nya kade nitip ibadah urang geus merdeka syukuran ka Gusti Allah. Suku lengkahkeun ka masjid mengko Mang Dede hirup da boro-boro nu hirup Mang Dede kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka Kuburan. ka kuburan bener. Kakarek eling geuning ieu lin Mas. Aduh. 100.000 buat Mang Dede. Keh heula cicing kula ka nuhun keh heula. Sok eta beulikeun kana gunting kuku. Aduh, kulantaran Mang Dede sudah setia membela Islam, membela negara, membela warga urang Indrajaya. Semoga Mang Dede menjadi lain Mas yang jujur dan amanah. Amanah teh jujur. Doakeun Mang Dede abdi sing jadi presiden. Amin. Tah kitu. Pokona mah abdi lamun jadi presiden Mang Dede nu jadi menteri agamana. Janji abdi mah, abdi presiden Mang Dede dilantik jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Keh heula Mang Dede di dieu sok aya tahlilan? Aya. Aya. Mun aya nu marawat sok tarahlil? Sok. Nya ulah nu marawat mah ulah. Iya aliran sesat iya. Nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud. Aduh. Nuhun Mang Dede luar biasa. Ditambah deui Mang Dede 100.000 buat Mang Dede. Aduh. Ya Mang Dede ari ngaran sedekah mah teu kudu loba, nu penting mah ikhlas. Nu ikhlas komo gede sedekah mah Allah bakal leuwih ngagantian leuwih gede. Oh kitu, mere 1.000 digantian ku Allah 10.000. Mere 100.000 1 juta, abdi mere 200.000. Yakin ku ikhlas mah panitia geus nyadiakeun 7 juta. Cenah. Mana koso malun min sodakotin bal yazdad. Harta nu sodakohkeun mah moal ngurangan ku Allah bakal ditambah. Tong wa ka amin eueuh da mirna ge eueuh mancan. Insya Jung Mang Dede mangga nu watir meningkat jibreg gitu ngesang. Jung eta nu 100.000 balikeun kana kerok kumis. Anu hiji deui balikeun kana gunting kuku. Naon eta jemlang bujur? Gusti, mau didiukan baso. Mang Dede ka mana
pamajikan aya? Aya di ditu? Pun, urusnya ieu masalah kita kieu. Gusti. Uy ada ke neketang Mang Dede itulah AA puntennya. AA ta grup hadroh, grup ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Jangan AA merasa bangga dengan kegantenganmu. Ayeuna kasep sotelah keur ngora. Engke mah 60 tahun mah jiga bakal jiga Mang Dede. Tingali Mang Dede geus teu puguh bentuk ayeuna mah teh. Oh cek bojona ge jiga ranginang bubuk cenah. Suku jebrag huntu koneng. Tongong hidung, sare calangap bari kerek geura jeung bau. Mata punten neng-neng yang masih muda tingali sarina para pejuang Republik Indonesia Nabi Muhammad apalagi matak dina al-barzanji ku Syekh Ja'far wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Kita menjadi umat Nabi hirup ulah sombong kudu tawad, sing loba ka era ulah ngerakeun, sing loba ka isin ulah ngisin, sing seueur malu ulah memalukan. Bu araya lanjut. Uyos dugikeun ka jam 3. Ieu nu beunah dia uyos dugikeun ka jam 3. Sepakat semua. Ngaji tapi kan ke jam 3 uyos. Ngan abdi nu teu uyos. Ternyata ibu mah di dieu sarariap, berarti ibu-ibu di dieu mah raresep ngabohong. Duh, hatur nuhun kasana para panitia. Yuk ibu, syukuran malam ini luar biasa. Di mana-mana, di mana pengajian HUT RI, syukuran hari kemerdekaan identik teh jeung hiburan. Pongdut, sok aya di dieu pongdut. Naon ari pongdut teh ece? Sanes ari pongdut teh jelema ompong gendut. Mun Mang Dede pongpet nya ompongnya lepet. Itu. Mang Dede di mana cicingna? Atuh eta cong cenah kitu bisi hitut. Komo awewe di dieu mah ieu teh sok laloba hilap ece. Bu, ibu, di dia mah luar biasa. Indrajaya, desa Indrajaya, para karang taruna semua, para panitia, syukuran HUT RI. Ternyata sanesku hiburan, sanesku orkes, sanesku pongdutan, tapi ku pangao, sing kompak pangaji. Sok aya di dia pangawasan rutinan, solawatan, marhabaan. Tapi punten abdi bade naros upami nuju pangaosan rutinan ieu jamaah sok kompak ieu tara. Mang Dede sok aya? Alah. Tingali geura ayeuna mah keur peringatan HUT RI. Punten Mang Dede, punten Linmas, punten Aki, punten Abah. Abdi mah teu bungah. Mun ayeuna Abah melongkeun abdi, mun ayeuna Akang ningalikeun ka abdi, Hansip tita tadi teu ngicep-ngicep ningalikeun abdi. Ternyata dalam ati Bapak ayeuna init ka dieu lain karena rek ngaji tapi penasaran hayang ningali abdi. Bener teu? Was atuh da Mang Dede ge keprok berarti heueuh eta. Tingali Mang Dede biasana ge tara make seragam kieu. Kana rutinan mah di sarung butut. Giliran ayeuna meuni make celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Ibu-ibu nu butut jadi geulis, nini-nini ngadak-ngadak jadi modis, angkat karena pengajian rutinan make sarung jeung samping. Kari-kari ayeuna dina HUT RI bade aya tepakan hadroh jeung genjring, ningkah make celana legging. Tengingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging, akhirna si nini digegel ku anak ucing, digegel ku anak eta nini make telat lain tita tadi sarua jeung Linmas atuh da karurang vitamin laleus tah ibu punten ari salaki leuleus teh eta teh kurang pita. Lamun leuleus wae salaki komo terdek salat berjamaah ku ibu teh sing sering dibere sumanget lain susu cek. Atuh dibere susu mah kalah ngagengel di ieu mah. Kumaha hari ece ieu pikiran. Ongkos salaki teh salat tapi kalah dibere susu mah ngagantel nu aya. Bugun sok we kumaha ece lah abdi mah ngacaprak ge teu rugi lah. Kumaha lempeng na huntu we nu penting mah jadi doa ti sarerea. Tak iya warga nusuk udon teh nu kieu. Ceuk bisi doraka abdi mah demi Allah ka dieu teu niat rek neangan duit teu, da teu leungit duit. Ngan abdi mah harepan wangsul ti dieu hoyong namih-namih dulur.
hayang namik-namik dulur supaya balik teu hese narima amal kasayan. Nah jijikana amplop ari ece. Oh setuju lah sarerea. Iya cocok pengajian diayakeun syukuran HUT kemerdeka. Engke mah tong ku hiburan tetep kieu ku pangaosan sabab mulia di payunan Allah lamun syukuran hiji dilebetan ku sedekah. Tah tinggal ibu dina meja ge abdi di pasian narutan. Da meureun ku pakuwu teh disangka keur barusuheun. Punten paku abdi mah keur teu sariawan ayeuna teh henteu. Ngan ieu panyakit abdi mah peurih angen. Ta biasana damang teh ku teh pucuk biasana mah. Pun sanes nyuhunkeun ngawartosan ieu mah. Pun panyakit abdi teh peurih angen damang teh biasana mah ku teh pucuk. Mun teu ku teh pucuk ku Yakul. Sabab cek medis cintai ususmu minum Yakul setiap. Awas, araya. 2 pangsena dina riungan ibu sodakoh, 2 ku pangaosan, 3 ku silaturahmi. Ari ibu init ka dieu ka pangajian ridho henteu? Ikhlas henteu? Diburuhan ku pakuwu? Dibere duit ku pakuwu? Cek ka dieu naik motor, naik mobil atawa leumpang? Gusti watir teuing. Mapai jalan sok bantuan ngajugjug ka pangaosan. Pan urang teh bade pangao. Jalmi anu pangaosan berarti ibu teh jalmi anu keur neangan pangaos. Ibu angkat ka pangajian berarti ibu teh keur neangan pangaji. Naon ari pangaji teh harga, naon ari pangaos teh harga. Berarti siapapun orangnya nu hadir ngaji ayeuna, rek ibu, rek bapak, rek mang dede, sadayana ieu teh jalmi anu kenging pengharga. Saha nu masihan penghargaan sanes para panitia nu ngayakeun ieu acara syukuran kemerdekaan, sanes bapak kepadesa, sanes bapak polisi nu masihan harga ka ibu, nu masihan penghargaan ka bapak, langsung Allah Subhanahu. Maka setiap langkah kaki ibu, ayunan tangan bapak angkat kana pengajian, itu ibu jeung bapak dosa ku Allah dihampura. Alhamdulillah. Bu, garadu dosa. Panggede-gedena dosa lalaki atau awewe? Awewe. Kade ceu. Panggede-gedean dosa awewe mah kasalaki tuh ceu. Matak ari kasalaki teh ceu, wanita soleha mah ulah popolot. Sing kompak ulah sosoro. Ngot. Tingali atuh bojo-bojo para pejuang baheula Bu. Apakah meminta sesuatu materi harta? Tidak. Bahkan para pejuang mah ngamerdekakan urang teh Bu, tingali para penjajah baheula senjatana mutakhir canggih pada waktu itu disanghareupan ku pejuang Indonesia ku bedil dorlok nu disadana ge tertarik bari unggal poe tara saminggu sakali disadana ge dor lanjut naon ibu tertanam keimanan kade ece sing kuat iman tawakal ka Gusti Allah Subhanahu. Tong gumantung ka manu, tong gumantung ka mah, sekalipun di dunia penuh uji, penuh coba, tapi kalau diikuti orang dikiatkan ku keimanan, insya Allah akan mencapai bahagia dunia dan akhirat. Oh, mang tak kitu sok udu deh mang kitu. Entong di pareuman nya apa nyang keneh? Batu ali meuni badag. Awas, mang saha eta teh ngaranna? Ulah lali ibadah siang jeung wengi tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ali ngagosokan batu pada kaciri batu ali meni baradag cek si emang teh ulah make batu ali teh ulah mang mangga da teu haram teu doraka. Nu salah malain batu alina, nu goreng malain batu alina, tapi jelema nu ngagunakeun batu alina lainana. Da eueuh batu ali nu merek nanana eceu. Kapan batu ali mah aya ge sapir nya cenah. Eueuh nu nana. Nana mah di abdi salaki ceodah di abdi mah nana teh. Ceu. Tah jiga ibu nyerepeng HP sok neng dicepeng HP mah. Da HP mah ayeuna teu goreng, HP mah teu doraka, nu goreng mah lain HP-na jelema nu ngagunakeun HP lainna. Da eueuh HP nu merek nana.
Aya nama ari HP elit, ari ngaji sulit, ari ilmu TikTok arapal, ari ilmu tajwid loba nu gagal, bener teu? Baheula TikTok aya, ayeuna loba ngan beda, ayeuna mah TikTok teh di jogedan, baheula mah TikTok teh di lebuan. Oh, sugan teh tengah Bandungan. Beda tita tadi aredan. Abdi mah sok sieun di sanghareupan kuno edan teh ka bawa GR. Tak iya lin mas iya aja nyebut gelo iya. Mumpung aya polisi pangtewakeun talin mas nu make batu ali gede. Nyebut gelo ka abdi kudu dicekelan. Atuh dicekek mah pae aja. Lanjut Ibu lanjut. Syukuran ibu diisi ku pangajian, ku sodako alhamdulillah, turutan. Ece aya loba harta, loba milik rezeki dibere ku Allah. Syukuran sodakohkeun sebagian mah. Ka mana nyodakohkeunna tuh ka kiai ka Kang Haji Junaidi nu keur nyieun pasantren lembaga. Ulah imah boga gelang hiji hayang we gagaro deukeut Ceu Eti. Geus maot mah ditinggalkeun gelang teh Ceu. Turutan geura abdi mah lain teu hayang boga gelang, lain teu hayang boga kongkorong, demi Allah teu boga. Teu abdi mah lain teu kaduga meuli da duit mah ieu ge bakal meunang ti Indrajaya. Maksakeun mah meureun kaduga isuk meuli ka toko Sari Dewi. Ngan sok mikir 2 kali salaki ngorah keneh. Kabayang lamun abdi meuli gelang kakarek samiu geletuk modar. Tuluy salaki kawin deui mas kawinna gelang urang ladang ti Indrajaya. Jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti. Ya cak. Apa ni golo tuh dah cuma boga balad. Aduh si Besti nanon jeung si Besti. Musuh dalam selimut eta teh cak. Sok, oce mah maot teh heula salaki kawin deui ka si Besti. Mas kawinna teh kongkorong oce. Pertemanan yang menyakitkan. Mata punten di dia aya nu sombong, aya nu jelema nu beunghar sombong aya. Aya di dia nu beunghar koret aya. Tah, itu sifatan nu beunghar mah mun teu sombong koret, mun teu koret sombong, nu miskin, nu teu boga sok loba omong. Oh, geura init kana rajaban, init kana pangajian, teu barang bere teu mil udunan ari snack hayang 2 geuleuh. Da aya nu kitu teh aya. Ayanya aya. Aya tuh jalmina ge ditiung beureum atuh. Tong sok arore tirum di alam dunia mah maot mah moal dibau. Sok apabila anak manusia, ari ibu anak jelema anak sato. Anak manusia, anak jelema bakal balik ke alam baka. Naon rek dibawa 3 perkara. Hiji sodaqoh jari. Mata ulah sombong ti ayeuna mangfaatkeun. Man akramal ulama ibu cinta ka ulama sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Boga harta ece leuwih bikeun ka kiai. Satahun sakali mah da terugi atuh kiai teh beulikeun sarung BHS suga nu 1 juta. Ieu mah kiai teh sarung teh urut tinu maot deui. Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Jadi we di lemur abdi mah ayeuna loba kiai jujur ece. Tak ieu lin mas ieu nu gelo mah ece. Ka kiai nyebut jurig ieu. Astagfirullahaladzim. Moal ngobrol. Awas teh ngobrol mah burut sia mang. Ih, abdi mah moal eleh. Cak. Oh, jika oco ieu mah hahaha. Aduh, jika nu eueuh kabingung, jika nu eueuh kasusah. Hahaha. Ngolu padahal di imah nama loba hulang-hulang. Oh, jijikana hutang. Heula, ieu nu beh dieu aya nu garadu hutang. Punten Bu, upami bade angkat ka pangaosan ulah sok mamawa hutang. Sanes nanaon karunya bisi ibu balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya ece. Maknya Bang Emo liar ti peuting. Allahu Akbar. Ibu. Area kene aya. Oh, si ibu tilu. Iya syukuran diisi ku silaturahmi. Yakin pengorbanan para panitia. Ti mimiti ayeuna oce ngayakon tenda da ieu teh meunang nyewa atuh. Leres teu? Ok tingali ieu panggung meuni anyel celeung pot batur oge dicokotan ieu teh. Teuing usaha meunang nginjem ti imah tatangga. Nu penting mah nu aya we kembang teuing nu saha-saha mah ditapelkeun we di dieu. Bu. Lanjut. Ibu angkat ibu mika dia niatan dalam hati bade ngaji bade silaturahmi komo nu seueur berjuang berkorbanna harta tenaga materina lamun tujuan karena Allah insyaallah fasaufa nutihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda.
tong sombong ku harta banda, yuk tingali para pejuang Republik Indonesia maju ke medan juang teu mawa kabengharan saeutik-eutik acan sangsara terus terang naon sababna karena dunia yang kita pikirkan, dunia yang kita ayeuna korbankan punten Bu lamun lain jang ibadah mah bakal jadi sia-sia. Tong sombong boga imah gedong, tong jangkung ayeuna imah menikat tepikeun ka adigung, imah luhur jadi kumu luhur anger kabeh oge diratakan ku Allah geus maot mah dikub dina jero. Ibu diasalkan diciptakan asalna tina naon tuh jadi ulah salah engke ge urang teh bakal balika ka imah engke mah da hirup keneh euceun akeun bae Mang Dede mah da meureun ieu teh ririwa euceun balik nagere kana tanuh rek ngaliang jiga jangkrik euceun jung Mang Dede nyulusup ka ditu kana liang juh ari imah rek dikamanakeun atuh. Awas neng nu geulis tong sombong ku geulis isukan mak neng bakal kolot bakal pewat emak baheula geuning geulis ayeuna mah ku salaki ge boro-boro dikeukepan geus teu geulis mah kalah ditapakuran bingung ningali pamajikan malam Jumaah rek dikeukepan kalah keung susu ditoel menit teu oyag-oyag dibawa nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak dibawa ngarengkol kalah keplok dibawa nyangkerek kalah bahe dikenyot kalah nyelapna huntu. Syukuri Bapak tekeun be hitung-hitung egel baso urat we nyatu ya jadi ulah sok berubah akang sanajan ayeuna pamajikan geus kararieu salaki ibu geus kararitu tetep ibu pasangan mah kudu sarole salaki jud tanggung gede perha bungah ibu lamun boga salaki nu gede kanyaah tuh itu tuh kababakeun edan eta naon eta nyebut gede nu kitu cuk ta eta nu bajuna akur sarua ta duaan tah meuni pangcarikna nyebut gede nu kitu oh sok ibu syukuran urang geus merdeka rumah tangga ami abadi ami bahagia selamanya ibu balik ngaji salaki kudu loba dicintai cuk atuh dicium wae mah lecet salaki teh dicintai dicintai sepenuh hati sanajan salaki geus aki da kewajiban istri mah salaki teh kudu dikaula kudu diladenan dibere daha diasongan ku ece teh komo bari ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki manya bere ngadahar salaki ku bari ngadangkakna rek kumaha ece teh mere dahar salaki bari kieu bedul cek salaki teh itu aya bakakak hidung ada yuk cak ulah kabawakan kuno ieu virus ya ibu betahnya orang di negara orang geus merdek bari rumah tangga baha anak sarole sadayana matak neng tak ibu negara du putra teh ulah cekalah dicicingkeun di imahnya hoyong bunga ece rumah tangga hoyong genah hoyong tumanina budak sarole-sarolehah pamajikan ayeuna kudu eling akang kudu eling anak jurungkeun sina ngaji ka madra di dieu aya pasantren aya Kang Haji Junaed bu aya putra ibu nu di pasantren aya sok tong bangga boga anak bisa nyanyi tuh dak Pak Polisi oge ece bangga jadi polisi karena Pak Polisi bangga bisa ngaji da ayeuna lamun ayeuna ibu gaduh budak jadi polisi tapi teu bisa ngaji maknya mana kersakarat di deketan ku anak bari memawa pistol ece anak bisa nyanyi tapi teu bisa ngaji maknya ibu kersakarat mama aku persembahkan lagu yang terakhir da moal kitu angrebu tuh teh urang teh kunaon ece Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin siapa yang akan mengantarkan bacaan Al-Qur'an tah anak anu saro matak ulah gengsi budak pasantrenkeun turutan Kang Haji Junaedi ami budak ibu jadi penerus kiai ayeuna mah penerus polisi mah seueur penerus RT loba nu hayang jadi RT ceuh tapi nu hoyong jadi kiai siapa iwati budak ibu nu keur ngaji ayeuna hese hayang jadi penerus kiai mah ceu bu RT maot teu hariwang kiai ge bisaeun jadi RT RW wafat Kang Haji Junaedi bisaeun jadi RW tapi lamun ayeuna Kang Haji Junaedi wafat Mang Dede moal bisaeun ngagantian sosok Kang Haji Junaedi asli paling ge udud we kieu udud tapi lamun Mang Dede maot Kang Haji Junaedi bisaeun jadi lin mas ngagantian Mang Dede itulah kelebihan kiai da lamun bisa menawar ka Gusti nu maot teh mending Mang Dede we heula
Jung Mang Dede. Daripada Kang Haji Junaidi mah mending Mang Dede we heula. Oh, kadarkeun ti ayeuna ku ibu. Cenah moal abdi mah budak di pasantren Ketebongan da sok kalah bara rudu geuning batur oge. Punten Bu, jangan menghina santri pedah budug. Tingali Kang Haji Dede baheulana mangalaman budug. Jadi kiai teh eta teh eceuk ladang. Ladang mah santren. Yeay. Atuh meureun abdi ge bisa ceramah teh ladang budug meureun nya. Ladang mah santren ngan di pasantren ngalaman Kang Haji Junaidi baheula ngalaman budug. Abdi nu keur ceramah keur di pasantren ngalaman budug. Ternyata geuning si horeng budug-budug teh geuning barorok. Maknya budug barokah. Ieu lin Mas eueuh nu eling hiji ge da. Asli ieu tadi geura eceu Pancasila. 17 Agustus. Nu ieu kiai disebut jurig. Nu beh dieu ieu ayeuna budug disebut barokah. Geus bener ieu mah lin Mas kudu dirarukiah eceu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salatullah ala toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibin. Tawassalna tarikan wabil hadi Rasulillah. Bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah. Sahibil busra salatan tubasiruna biha wa akhlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil hirad. Haradinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Haradinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Ya hanana dalikal fadlu minallah. Ya hanana 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 kemenangan. Engke di mana aya ya hanana ibu entong kalah cicing acungkeun panangan nu katuhu, goyangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Semua yang hadir pada malam ini mudah-mudahan sing janten jalmi urang Indrajaya anu menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana aya padlu minallah angkatkeun curug ibu sebat padlu minallah cek abdi ibu acungkeun curugna bari nyebut lafad al. Sok ibu acungkeun curugna. Nu teu diacungkeun berarti bau kerekna. Nabi Muhammad ngabela urang ibu teu sebatas ku curug, teu nyebut cangkel, nyawa ridho dikorbankeun sama jeung para pejuang Republik Indonesia. Urang aya dengan ukur sebatas nyebut Allah, kalimat tauhid, wahdaniyat bidat bisifatil di Allah. Ibu hanya satu Allah. Ibu tong ayeuna capek, tong cangkel, acungkeun sing luhur, sebutkeun al. Sing tarik. Kurang kompak. Dicek heula tanpa tepakan. Dalikal fadlu minallah. Tarikan. Goyangkan ya hanana. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Doharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Doharodi siapkan curugna sebab telapan Allahna Nabi Ahmad. Ya hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah.
Hanana ya 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 Hanana Allahumma sholli wa sallim wa barik alai nu nepakanana geus leuleuseun geus hayang ngeundahar muhun aa mudah-mudahan berkah sholawat dapat jodoh dengan tepat. Ieu nu pangsisina pangagungna ieu teh aa gojali golongan jalmi lintuh muhun mudah-mudahan aa di dieu seueur grup Ija Lumut ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut semoga neng mendapat jodoh yang tepat dan tidak salah alamat. Ulah bobogohan sabab bobogohan doraka bisi nanti kecewa bobogohan 5 tahun ai dikawin ku batur. Oh, ayeuna mah bayangkeun cita-cita ayeuna ibu sing kayang boga anak anu soleh, anak jadi kebanggaan orang tua, merdeka. Sing tarik. Acungkeun perokna. Ieu kunaon ieu leuleus ya? Dari wajeng udud atuh dari udud ieu teh ahli udud dia watir engke batur mah maot teh maot syahid da keur ngaji ieu mah da keur udud maot na maot lain maot suhada suhad mah anu ke mah Bu bade arwih ibu sing kengi ilmu anu manfaat arangkat ka di urang mudah-mudahan sing dihapunten dosa ti Allah Subhanahu wa taala. Awas tong waka cengkat, tong waka mangkat, sateu acan tuh geuning jurig mah geus baralik. Jurig mah kitu, da jurig mah sieun ku doa. Ayeuna rek dipungkas ku doa, jurig mah geus baralik. Nungtut ka ditu tuh. Muhun da sieun ku doa. Sawarek mah aya nu diuk deui meureun sieun. Pokoknya mah awas lamun nu beh dia nurutan balik encan tamat doa eta teh ngaranna mingat maknya jurig nyekel HP tos taruang teh acan alhamdulillah ibu tuangna urang dia sok naon beas atawa sangu hami nya sangu makanan pokok urang mah sangu lain beas ngan sangu nu dituang ku urang asalna tina piring maknya nyomotan remeh tina beas nya tina piring sok ibu taruang dina piring teu meunang peupeujeuh nya tuang mana kursi tuang mah na karpet heuh Mang Dede mah cenah diukna teh dina piring nyengcle sanguna dibalatakeun dina kursi itu kongkorongok ari nu kitu naon eta mah sora ngan sorana sora abdi geus 2 kali dipitnah ku warga Indrajaya tadi disebut gelo ayeuna disebut hayam keun bae da teu rugi ece abdi malah rek disebut hayam rek disebut gelo anger ku pakuwu balik mah bakal dibarokahan cicing dicalangap nyebut dibayar ulah sok mikiran urusan batur ya eta mah urusan pakuwu dibayar we syukur henteu we piraku nyapiraku daku ge jalmi eling ece eling henteu pakuwu tah kitu tepan ieu fotona ge meuni gaya pakuwu teh ciri ieu teh pakuwu teh jalmi eling cek ece teh ngan cek abdi mah heula nang tukun eling henteu na kuwu kumaha engke mere gede jeung leutikna itu pun tanpa paku punten jadi lamun ayeuna paku mere gede berarti eling sok sing kompak mun paku mere gede berarti eling ta eta mun mere leutik berarti henteu tegede si paku lunas telah dipitnah ku warga tadi kiai disebut jurig abdi disebut gelo jeung disebut hayam kuwu disebut ayeuna teu eling mangga nyangakeun ka pakuwu urus warga masyarakat Indrajaya nu aredan kieu mudah-mudahan ibu waktu ayeuna urang dikempelkeun syariatna ku para panitia isukan urang ku Allah da ayeuna hakikatna ku Allah dikumpulkeunna urang jaga sing dikumpulkeun dugikeun ka surga amin ya robbal alamin yakin ieu sadina syukuran bakal mulia di peueun Allah sedekahna tos aya ngaosna tos aya silaturahmina nuju tujuan para panitia sanes karena urang Indrajaya manusia warga tapi karena Allah Subhanahu wa taala matak ibu kadieu ulah karena abdi tapi sing ilas karena Gusti supados naon nutihi ajron adima Allah masihan pahala nu agung kacida sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cipeueuh jalan Cieueuh kunaon eta Mang Dede ngajanteng wae di dinya nuwun abdi
Emang itu ngicep-ngicep atau jika nu bogoh kieu. Cipaja jalan Cieureum meuli kupat di abonan, pepeueuh pami marulih ulah ngupat ka awonan, sanes teu hoyong di panjangan waktosna tos teu nyekapan, keun aku paribahasa si kabayan, meuli kina ti Cikijing, meuli enteng sisi pasar, mun ngajina lila teuing ieu beuteung enggeus. Abdi mah teu ngajawab gitu. Nu ngajawab lapar mah ieu cuk. Grup Lin Mas nu aredan. Moh haraya ngeundahan. Mudah-mudahan ibu sinareng bapak anu bade aruih kalmurna masing-masing, nu marapah nu kana motor nu kana mobil sing diselametkeun di perjalanan. Abdi ayeuna bade teras ngabujeng ka Cianjur, uyos teu naroskeun oge. Muhun bade teras ngabujeng ka Ranca Buaya marge enjing acarana dinten enjing pagi, mudah-mudahan diselametkeun ku Allah, dilancarkeun di perjalananna, teu aya wagelan naon-naon. Pidua ti sadayana suami tercinta sekarang lagi berjuang nuju aya di kota suci Mekah. Karsan abdi lagi merana, lagi sepi tanpa ada suami. Buhun. tanpa dekapan, tanpa kehangatan, selalu kesepian dan dilanda kerinduan. Tapi tenang naon ece, da suami nuju aya di tanah suci, nuju melayani para tamu-tamu Allah sareng para tamu-tamu Nabi. Doakeun mudah-mudahan pulanceuk anu nuju di kota suci Mekah sing disehatkeun. Umrohna mabrur makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Karsan abdi henteu nyalira tapi abdi tiga bersaudara. Abdi aya nu pangageungna putra pun bapa pun biang aah, nu kadua gaduh rai namina Beben, arapal meureun ece pernah haji Beben ka dieu. Nu katilu nu bungsu haji Cecep. Jadi sesuai abjad ABC, trio ABC aah Beben Cecep. Doa dari jamaah semuanya, insya Allah minggu depan saya akan terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia bersama trio ABC, Aah Beben Cecep, diundangku artis Siti Nurhalisa, kedah ngisi acara syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Tak kieu da cek abdi ge ngaji jeung nu bodoh jeung nu edan mah Upin Ipin ge diaminan. Buun, alhamdulillah abdi diserengan sareng pun anak anu namanya kapayun teh pun anak pangageungna calik di Pangandaran, abdi mah di Tasik di Cineam pun anak nu ageung tos nikah di Pangandaran diteraskeun ku pun anak matak bilih ibu hoyong ka Pangandaran tah pun anak we telepon da budak abdi mah caket ka pantai teh. Alhamdulillah pun anak mah balah caket ka pantai jeung nyerorok kidul ge ka piua. Sok bisi Mang Dede rek bulan madu atau bulan alangan jeung bojona daftar ka pun anak engke disadiakeun hotel khusus ke Mang Dede masuk gratis keluar bayar. Hidup Mang Dede. Urus kumis Mang Dede. Merdeka Mang Dede. Aduh. Jika Mang Dede mau bisa sare inget ka abdi. Ada umur-umuran kakarek dipahugi 200.000 kuno geulis atuh da asli eta. Kenangan seumur hidup sekali Mang Dede HUT RI nu ke-80 dipahugi kuno geulis. Aduh, lanjut ibu lanjut. Mangga eceung ke arwih saberesna ayeuna sakitu nu kapihatur buah kaliki mesra di parapatan mun bapak kepala desa ngaku cinta ke abdi sing daek ngaberkatan. Aminan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Bapak Kuwu tekeng janten emutan eta mah abdi ngawartosan. Wereh pengalaman nu atos-atos wangsul ti pangaosan biasana sok aya beas nu di karungan. Kitu ieu mah nu biasa. Cenah Pak Kuwu di dieu teu biasa, mohon biasakeun ti ayeuna. Mun terima kasih untuk Mang Dede. Terima kasih mudah-mudahan Mang Dede sehat panjang umur. Tapi kadang Mang Dede hati-hati karena Mang Dede umur sudah 60 tahun. Hati-hati Mang Dede. Buah kaliki mesra di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan. Aminan. Baca doa kifaratul majlis sasarengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Ieu doa sanes doa panutupan insyaallah engke pakieu setempat anu bade mimpin doa. Mudah-mudahan ibu tiasa semangat masih kene calik di tempat kanggo dipungkas ku doa kanggo namatkeun ieu acara. Mudah-mudahan ibu kerenging ilmu anu manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.